drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. La, semakin menyala, kau semakin. Aduh, mending nyanyi eta tadi teh bosen. Tapi Neng, kamu tadi nilai hafalan berapa? Ada kamu sabar gitu Jasmine? Kamu heula kan aku lihat heula nage. Sekarang nilai kamu berapa? Kasih tahu nggak ya? Nyala, kasih tahu nggak ya? Di mending gak jelas pisan komennya. Ya udahlah, aku mah nggak usah tahu aja lah, mending lebay gitu tatutan. Bercanda tuh Jasmine heureuy. Neng mah ukur nilainya kur 96 aja. Adik kamu berapa, Min? Oh, segitu. Aku mah 94. Oh, cuman segitu nilai kamu teh. Mending ini ya kecil gitu cek Neng mah. Kan Neng mah 96 secara atau di atas lagi kubunita Neng mah kudu baik. Di meni sombong amat kamu Neng. Viraga beda 2. Yang penting mah aku masih di atas 90 weh. Kenapa marah adik kamu? Kan Neng mah cuman ngasih tahu aja bahwa nilai Neng teh 96. Menyala. Iya. Ngasih tahu berbalut sombong. Tapi Neng, ada film baru tahu di Netflix. Nonton yuk. Film anyar. Oh, film Irain Min anu film selepas subuh. Nah, eta lain. Film eta anu geus naon terus teh nu maotna teh balik sorangan ka lemburna eta geuning. Oh, anu eta Jasmine, anu ninggalin nyawa potongan TikTok nih sieunya. Neng tuh wanita eta lamun nonton sorangan. Di mending dasar kemah gorengan. Tapi Jasmine, sebelum nonton mending kita jajan heula. Jadi nanti teh nontonnya kita sambil ngemil. Ayo, jajan di Cibunda. Mending jajan wae kamu mah. Kamu tuh inget tadi kamu jajan wae di ditu di pengajian. Make duit aku. Kok rek nabung tapi jajan wae gre. Nya Neng poho. Kan Neng teh nabung ya jangan malah susi. Bengke dewe nabung mah. Hayo tuh Mina orang nonton. Iya sok we ti heula aku mau nyimpen dulu tas nanti aku nyusul. Yamin. Semakin menyala kau semakin gila. Aing mah kieu geuning deui ini tante cuacana kurang bersahabat. Malah hujan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mama dandan ieu teh tumben ka mana? Iya, Mama teh dek indit ka ieu ka Raja Mandala. Dek naon ari Mama ka Raja Mandala ieu teh? Mending sok hayang apal teh nya ari maneh. Mama dek ieu dek Imah Watini aya urusan perlu saeutik. Urusan naon mah? Maneh mah nya urusan kolot ieu mah tong sok hayang nyaho. Budak leutik mah teh meunang hayang urusan kolot pamali. Mama nih gitu kan Neng teh. Tapi mah tinggali gerak hasil hafalan Neng tadi. Nilainya gerak sabaraha cing. Tebak mah. Mana nya? Nah, 96. Tinggali. Mana cik ningali 8 genep teh. Bener geningnya 8 genep ieu. Kade ini ron 8 genep teh Neng? Ari Mama kumaha cenanya kan ieu mah ujian ge hafalan lain tulisan. Kumaha rek nyontek nih hafalan tina otak batur kitu nyontek ieu. Henteu pan. Oh heueuh nya ieu mah hafalan. Sok mah maneh teh sing rajin beh nilainya 100 teh 8 genep kurang kana ieu 4 kana 100. Iya. Ini geus nilai gede ge angeureun gede. Pas pisan nih si Neng nilainya gede. Geus sih mah susi teh dijieun hadiah kitu nya, hadiah nilai gede. Tapi mah kan ya teh nilai Neng teh 96 nya. Ya Neng dipangbalikeun HP baru mah kan nilainya gede. Maneh mah Neng teu balik. Karege 8 genep geus minta HP. Lamun 100 geus minta naon maneh helikopter. Lieur maneh mah. Nih, hure atuh Mama. Tapi mah Neng rek nontonnya di imah jeung si Jasmine. Nya tinggal atuh Neng ari dak nonton mah TV aya maneh teh. Sepada Elsa, ayo kita berangkat Elsa. Mana sih? Kela rata tungguan sakedeungnya. Neng, Mama katelanya kada ieu panto dikuncinya. Ka Bandung gelo enak mah hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayu Ratna, ngan cocok teu ieu tinggali Mama Neng make baju ieu. Alah, sia kotor bedak. Cocok teu? Cocok kok merah marun loh. Sama kayak Ratna ya. Oh my god. Kita dua tonggo ini. Sok aya wae maneh mah hayu atuh. Ya udah hayu. Yuk. Nah, si Mama teh ini kayak Imah Watini jeung Bu Ratna nya. Urusan naon gitu? Saya mencurigakan. Ya bener atuh. Yang 3.000 juga ada ari kamu. Tapi saya cuman nasi sama timun aja. Hayo habis telat. Hayo. Ya sama Neng sama Bu Ratna mau kemana ya? Naonnya tadi film nocek si Jasmine teh? Krus Panustra. Naon iman deracin.
Naonnya? Assalamualaikum, Neng. Film naonnya? Meni pokoknya cek jamin teh. Selepas naonnya? Selepas baju gitu. Maknya film selepas baju Si Neng teh mananya? Mengabdi setan. Tenung. Nah, si Neng aku kegeruan tadi waro kamu teh. Ini asup atuh Jasmine kamu teh jika kasih hawainya. Ya nggak bisa tuh kamu teh harus ada adabnya kalau bertamu ke rumah orang teh. Tapi Neng tadi aku lihat mama kamu sama Bu Ratna mau kemana ya? Oh si mama dekat Imin dekat Imahwati ini daerah Janon Raja Mandala di situ. Tapi ya Neng jika mama kamu teh dek iya nyaho dek daftar ke jadi TKW ke Bu Ratna. Jika mama aku nanti gitu. Nah, si Jasmine kok ngomong teh gitu, Mual. Cuma mau lihat ke Arab, udah mau diizinan ku si bapak, Mual. Nah, sih ngomong gitu. Ya siapa tahu Neng udah bebeja sama bapak kamu mah, tapi sama kamu mah tuh bebeja. Bisa jadi kan kalau sekitar tahu? Kumaha yo. Nah, si Jasmine meni apa sih? Nonton atulah meni tong ngomong kemana wae. Ya udah, kita nonton aja. Takut kan? Pindah nonton filmnya. Tak apa nanti filmnya naon tadi teh judulnya apa deh. Dasar kamu mah fikung karena diomongin tadinya judulnya teh selepas subuh pindahkan tah eta min pohon yang teh wajar atuh min kan manusia bukan nabi boy. Tuh ayeuna caang eta di geura manu maknya mana anu meuli teh nya tunggu dia Bunda beli tah geuna anu ditutungkan teh maknya mesa naon Ica ayam Mesir iya bunda mie goreng maknya siap Ica orang jual kau bunda maknya rasya apa kalut nang kepe bunda teh jadinya Ica Mesirna soalnya artosna to seep tadi dia jajan ke di madrasah hehehe maaf maknya tak aya Ica tuh balik nih yang satu yang mau gratis jangan Ica ku bunda jual kau nya maknya oh nggak apa-apa ini teh bunda alhamdulillah ya Allah rezeki anak yatim. nah ya Ica tenan naon ieu mah tenan naon sok kadana ieu udah kumaha pedas atau original aja ya tah maknya Original aja Ica mah bunda. Makasih ya sebelumnya. maknya sami-sami Ica kalanya ku bunda damelkeun lah ieu mina maknya Oh bunda Ica kabumi eneng heulanya kemun tos asa ku Ica candak mina ka dieu. nya Ica sok ini kalau nyakit tuh eta injem oyun maknya bila meuli mie goreng teh boga duit tapi bogohan we maknya Assalamualaikum. Nah jika suara si Ica eta nih. Min juga nama si Ica eta teh buka tujuh pantona Cina asup weh. Entok nih mending kita pura-pura sare aja buru-buru kamu sare. Buru-buru sare. Nah Jasmine ente kunaon? Geus ning kamu teh sare we lah tong loba omong sok buru sare tong dibuka suka nih mah buru-buru. Meni kunaon atuh ieu teh Jasmine meni naon meni riweuh. Neng. Jasmine buka we atuh meni karunya si Ica. Pada geus ongok Ica moal naon meureun. Meni entok atuh neng kamu teh si Ica keur kumaha nyaho baprengusna. Emang kamu tadi teka ambeut tadi di madrasah bau naon? Sakitu bau genderuwo eta si Ica teh. Oh heueuh nya geus sebae katang si Ica mah tong cina asup. Baunya tadi ge geus sare min sare. Sare. Neng sini tadi buka aku nih. Ica kira apa neng keur dijarok keur uleh nda aya si Jasmine nih balik ke Ica mah. Tuh kan neng di luar kan aja si Ica ya ka ambeuk ya nih mau kuntilanak baseur. Furum. Ica itu asa mina yo canak yo Iya bunda. nah Ica teh jadi yo amang kasih neng nah teh de ieu teh wehna Nggak ada sinenya bunda. oh gitu ya tuh mina yo Begitu mah Ica we heulanya bunda. Hatur nuhun bunda, terima kasih mie gorengnya. nya Ica sami-sami maknya ini karunya gitu ya si Ica eta teh bawa ulin tapi nanya asa bawa perengus tadi teh buna gitu lain buna mah ada bawa ieu bawa lemon
Si Ica juga namanya Enya. Budak teh mau. Nah kemana nya siana teh? Kita tayangan kayak mana eueuh emang capek-capek. Bunda aya bun? Bun aya? Maknya, nya aya atuh buara maknya ibuna segede kita katinggali yo. Maknya. Nya katinggali atuh bunda ieu mah basa-basi we unggul Meni juga tak apal baerna wae ieu. Maknya buara mah ngisi kalau basa-basi ada tahun teh abang ibu-ibu. Dek jajan naon atuh ieu teh? Minuman bunda lah eta aya naon wae eta mangga. Iya weh, jeruk limau. Nya hiji sok nu tiis. Maknya, siap buara kubuna dijalan heula nya aya anu jeruk limau. Bunda, urang iya yuk, urang ka Imam Mama Neng, urang ngobrol-ngobrol yuk. Maknya, tak aya buara mah Neng lagi depan angkat yo jeung si Ratna ka kota. Dek naon Mama Neng ka kota bunda? Jeung si Ratna deui. Dek naon cenah? Maknya dok iyo cenah buara orang meser sushi jeung si Neng. Yo. Oh gitu. Paintek naon kitunya indit ka kota teh. Maknya buara masak berburuk sangka wae ada tahun teh nya. Har, saya anu berburuk sangka da barang mah henteu ieu. Ngomong-ngomong tentang susi nya, barang mah da tepati resep eta tepati beuki susi teh. Maknya sarua buna teh boke buara meskipun cenah saanya buna teh maknya tapi ditinggal-tinggal mah juga tonggona kitu susi teh. Har itu si bunda can ngasaan geus nyebut teu ngeunah kumaha cenahnya. Tapi nya susi teh sebenarnya mah ngeunah ieu, tapi anu asakna lamun atahna mah rada-rada kumaha kitu rada genyal kumaha kitu Gitu. Oke, itu buarna teh anu asakan susi teh maknya jadi penasaran ya bunda. Tapi teh jadi penasaran hargana mahal soalna lebar meulina maknya. Ya geus montong atuh bunda lebar mah meni. Yang setunya buana balik heula ayo Maknya di kamar ibu era yo ada ngobrol-ngobrol dia teh nakal ka ini. Meni terangnya atuh bunda duaan mah engke nungguan Mama Neng cerita-cerita mah anu barang dek balik heula ieu mitoha can di Paraban. Maknya meni juga ka satawae ibu era di Paraban di bere ieu atuh di bere nyatu. Maknya Alah meni sarokene atuh bunda nya geus atuhnya barang balik heula kayak mah di barang balik deui nya. Yuk hayu bu era asar da teu nu kieu golong heula Ratna, nuhunnya iya Mama Neng geus diantar ke kota gitu meuli ieu susi. Sama-sama Elsa. Makasih juga ya udah mau nemenin Ratna ini jajan-jajan. Heeh, Ratna ngan kitu geuningnya susi teh rasana asa hambar kitunya. Terus anu hejo-hejona geuning naon eta teh war Barbie gitu meuli degah kitunya. Wasabi itu mah Elsa bukan uwa Barbie. Itu teh ya bumbu pendamping susi biar makanya enggak hambar-hambar teh yang susinya. Tapi makanya dikit-dikit aja kalau kebanyakan nanti nyegrak. Gitu. Anggar dek loba dek saeutik mah maneh mah teu beuki. Degak gitu ya. Gitu. Dasar ini mah orang leuweung. Tapi Elsa ya uang yang tadi bekas susi di ini aja ya ditransfer aja. Jangan cash. Meni transfer hararese rata geus we cash nya imah maneh boga ge cash. Sok sabaran anu tadi. Gimana sih si Elsa teh? Udah tahu Ratna mah cashless ya? Ya udah nanti Ratna hitung dulu di rumah ya. Sekarang Ratna pulang dulu. Nanti Ratna ke rumah Elsa buat ngasih tahu berapa kamu harus bayarnya. Bye. Sok Ratna nuhun oge nya ya. Aduh, untungnya si Ratna jadi pan jadi ya mama neng beli susi teh balik heula. Eta si Bunda kadon sare di luar geuranya. Bunda, maknya kasarean buna teh mah neng eta aduh lieur kayaknya. Ada meni gaya kieu anu geus balik meuli susi. Jadi meuli susi ieu ka kota. Ya jadi atuh Bunda mata geus geulis kita tuh. Tingali make bergendi-bergendi. Maknya mana atuh mama neng ninggali susi teh nu kaos kumaha ninggali? Iya susi teh nu kieu Bunda. Tah anu kieu ieu teh ngaranna susi Bunda. Oh anu kitu eta teh mama neng. Maknya jika ngunanya eta teh sabarahan eta mama neng? Oh iya mah ukur 60.000 Bunda. Oh 60.000 teh mama neng. Maknya sakumaha 60.000 teh sasiki? Ente sasiki atuh Bunda 60.000 tehnya sabox alias KB. Oh gitu mama neng. Maknya murah atuhnya ari kitu mah. 60.000 menang loba eta. Heuh murah sok atuh juga meuli ka ditu ka kota. Mun kitu mah mending balik heula nya. Hayu Maknya hayu mama neng. Susul ka mama neng urang minta susina maknya. Assalamualaikum. Nah ieu teh jeung sarare hareupeun TV nya. Neng Jasmine gugah, tinggal ieu mama mesen naon we gugah we. Ma, nah geus baik deui tira zaman dulu teh. Duh, Henteu tira zaman dalam mah Neng. Ieu mama mah geus di mall tinggal itu. Geus meuli susi jeung Neng ieu we. anu bener ya teh mah, yang bikin tuh neng teh. Nyanyaan atuh apa tadi teh mama teh ngabohong ieu karena zaman dalam teh sebenarnya mah ka kota mama teh meuli susi. Sok we geratuang eta susina Jasmine. We Jasmine dia we ieu susi we sok.
Sok buru sok. Ih, Jasmine juga dibeli ini nih, tapi mah Neng. Ya, atuh Jasmine maknya si Neng tuang Jasmine henteu. Sok buru we ya susina geus pambukakeun. Sok we tah geura tuang. Ah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mereka makan sushi. Kira gimana bicara sama dia tahu. Ih, makasih mah Neng. Aduh. Sorry. Ada mama mau kalian uangnya susinya? Sok we beakeun Neng, mama enggeus tadi di ditu. Tempat ibu ki. Ari mama Neng tadi ke mall mana beli ini? Iya di Transmall mama Neng mah di TSM eta. Tapi gini eta lamun di mall mah mun balanja teh nya kudu make ieu mah kenal ngaran teh. Make kurais merah teh nya. Naon mah kurais teh? Kurais. Kiris bareng mama Neng bukan kurais. Tah eta Jasmine kiris. Tunggu kiris. Asya mama nih apal pihak kris-kris sungkul gini. Tapi men, nih kira susinya. Iya mah ya sadahan deh. Ya Neng enak sushi teh. Oh ini gede ah. Duh. Wow. Duh ya Allah alhamdulillah ya si Neng tanya bunga nuang sushi. Karunya ya karek bisa nyobaan ayeuna. Sing dilancarkeun rezeki abdi sakeluarga ya Allah. Mesi Neng teh bisa bunga naon poe. Akhirnya Neng bisa ngerasaan sushi Makasih ya Allah, makasih juga mama. Love you, serang ingung. Bunda ngasaan oh ya? Maknya. Hai, ternyata udah waktunya aku yang di-spill skincare. Mau spill apa sih? Lipstiknya dong yang merah banget. Oh, ini aku pakai Implora yang berapa ini? Yang 03, guys. Ini aku pakai ini setiap hari. Kumaha ya? Ada nggak ada kaca tapi nggak apa-apa ya? Ya. Merah merona banget. Ulala. Makasih ya udah ya. Om Broto udah nungguin. Bye. Ih, Jasmine juga dibeli ini ternyata Neng. Dia kayak ibu anak balik deh. Oh. Jangan liatin pang. Jadi lagi. Aku udah gak kuat. Mana beli? Jelas banget. Maknya sarua bulan udah gendong lagi. Oh, bisa diinin dulu gitu. Nanti ada air saya kap. Santai aja. Yaudah ayo.